bonge. Mana bonge deui. Ku urang kagaroan nih tengah bijil-bijil. Mun sok riweuh naon teh atuh naon. Assalamualaikum gitu. Meni udak mana sia mau tuh. Anu basa harita jeung si Siti. Ganeng sateh hewir mun riweuh. Bener we urang mah. Mana teu percaya. Henteu aing mah rasa Iraha urang bohong. Ngapoe pan ngabohong. Henteu we nyata urang mah. Jeung saha maokna maok naon? Anu jajanan teh atuh anu harita. Lain si Siti. Heuh si Siti jeung anak mah meh jeung anak si Kesi. Nya jeung budak urang da dibere jajan we ngapoe ku urang Lain atuh teh nyaho da urang cek iha. Sok we tanyakeun ku maneh Kaneng kece ulah sok nyebar-nyebar we fitnah nu teu parugu ieu. Tanyakeun ka ditu maneh. Teh kacoreng nama baik urang kumaha? Heuh maneh aya tapak suganti maneh baheula cenah. Da aing mah da baheula mah henteu we. Teu tuh kan maneh rumasanya jempe. Berarti benar anak Nah, urang mah embung nurun ka budak mah atuh. Heeh, dari mana-mana kayak gitu. Tapi kan sahantana bener aya watak ti maneh. Aya darah titisan ti maneh eta teh. Amit-amit kece ulah turun-temurun ka budak urang ah. Ha da anger atuh darah mah diganti ku sasaha. Bener eta teh maling budak urang. Bener. Sok tuh tanya. Caiha. Bener budak urang maling. Tuh, bener. Ah, kade ulah ngomong ka mana wae caiha. Tuh nya da bener nya cenah. Mana sekerum maling meni sok diomongan wae jelema teh budak teh angar ah. Meni jangan teu dibere wae jajan ku ieu Anak naon. maneh, cek Wah, urang ge. cing banget main beja-bejanya. Budak urang maling heueuh. Da cantik dia lihat tah Da atuh nih. Biar urang mah sok otomatis. Beja kana si Siti hungkul. Da cantik kan cing banget cantik. Heeh, sok bae. Minta beasa teh. Atuh ceu meuni tos saleh tos satang haleternya. Anggar we maneh mah. Anu pernah tutup mulut saeutik pernah oge. Oh, bae sakieu sok tahaletan mah. Urang ngomongna sakieu. Atuh ceu meuni. Bae kurang beja-beja. Hei, ibu. Kurang saletannya, saletan. Heeh, sok. Siap. Daripada kurang beja-beja. Kayak terkenal maneh kayak salemur. Ini buruan nih hararese. Ya, kita meuni lah kudu ngulak heula urang teh. Nya, betul beja-bejanya. Heeh. Awas. Aman. Adenya. Awas beja-beja sih. Aman ya urang mah. Wes saya ngecek. Nuhun ya Cai Masnya. Sami-sami. Sok diomongan we sini rum. Aing mah naon mah pi omongan teh mata katong udah dengan si Siti geura. Aing kecarekan geura. Mun bae aing mah anak Ridho aing mah eta beas eueuh saleter daripada aing wirang beja-beja ku si Imas. Ngali ke cani rum ku aing sia maneh balik ku aing gantong sia. Ngarang-ngarang wae kolot najan kolot tukang maling ge baheula da erong insap atuh. Nah kudu nurun ka budak ya Allah, tenah atuh kudu nurun ka budak tong nurun ya Allah atuh ya Allah. Budak hiji-hijina di awewe najan teu geulis oge dalannya aing teh. Mana cenah aing teu balik-balik wae sok aing tungguan di dieu geura sok. Mami tuh mah ngebisan. Seger. Maaf ya Amang. Ulin ka mana? Dekatan si Rom. Sekarang nggak cicing bobo siang mana teh gara bobo siang can bobo siang. Nih atuh mani bobo siang wae. Atuh meni pan amet sehat ya harus bobo siang. Cuk bobo siang. Mah ieu rek amung heula ah. Siang tengah ngadenge. Soalnya ka mana tuh kan noah. Bae atuh mah sakali teh bobo siang ge. Bobo siang heula. Ngimbung ah. Sok. Jog atuh. Ngabri teh balikna. Awas sama kemalinaan balikna maneh sia sok mali potuang maneh mah. Teu bobo siang momo aing moal we gawean mah. Loba-loba ka dieu nya nu loba ka hiji. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Apakah eleh rumah? Cok, ramane mah Nabi mah gede lamun ge. Cok ajaran. Ji 2 3 4 5. Baik, sok kamera. Ya. Ini tong ditembokeun atuh nih jadi we. Da makan ngalicik. Nih, da geus katebak.
apa eta? Lagu eta. Ah, mau aja. Tuh tingali kesi orang mah tingali teu beunghar kumaha ieu pare loba tingali atuh. Ieu teh urang teh geus panen kamari-kamari teh. Lain atuh ari panen loba masok nu digawe teh lobaan deui da duaan mah watir atuh ayeuna. Meureun keur ari istirahat da opatan urang teh ngan itu keur duaan we. Urang teh lain teu hayang mau malik-malikeun panas ieu. Ah geus we duitkeun ku urang teh. Gajihna atuh cing bener da watir da panas ieu. Ya heuh keuceuk pasti gede atuh di Haji mah. Ada ge mah cenah teh bener. Ah bener we. Keuceuk mah teh hayangan oge ieu. Mun teu bener mah moal hayangan atuh. Keuceuk mun kuat kaloba kitu Alhamdulillah keuceuk da urang teh ieu teh nya ngaranceun haji teh lain haji hungkul lajeng beungharna keuceuk. Haji mabrur urang mah keuceuk ieu. Keuceuk mana ieu teh melaketan teh? Malah keuceuk atuh loba sabaraha tumbak urang. Urang eta yang ngahilian, yang nyieun Kewe da ieu mah eta heula naon beas heula kitu deketan mancan di eta. omat sasakeun urang yang nyieun ciga sesarpil geuning kamari. Ngeunahnya keuceuk nya nih. Asa boga opieun ieu mah teh. Urang ngahiliannya omat teh gratis bae atuh pan haji mabrur kudu loba sodako. Heuh atuh keuceuk mah nya we meni. Nah jeung maknya. Itu nih manuk. Nah isi keuceuk meni tenang-tenang saja aya manuk aya naon teh. Siram. Ah gitu ya siramnya. Rom, wae si Rom. Sugan teh jeung mane ulin si Ningrum teh. Udah imah si Ningrum can balik. Henteu da teu amang jeung Abi, emang ka mana eueuh? Oh, henteu ulinnya. Henteu. Lah ajeng si Siti deui meureunnan ieu mah ulina. Kanur, pandangan kan si Ningrum juk. Buru, tong cenah ulin si Siti. Omongan wae gitu, buru mun panggih balik cek mang maneh gitu. Nah hawa tong amang jeung si Siti. Sok-sok lah tehangan ngelobatannya pisan nih. Buru mun panggih jeung si Ningrum, tita balik cek mang maneh neangan itu mang maneh neangan gitu. Oh nya atuh wa. Ya wa urang teh angkat. Buru mun panggih ka dieu gitu. Ya. Berita kudu wajib berapaleun ieu mah batur euy urang beja-beja. Caji. 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 Ai dieu sia. Kadieu atuh Gusti menina. Sakadieu. Saban teh jeung mah. Aya keuceuk. Katingali huluna hungkul. Teu teh katinggal. Oh, kadieu atuh kadieu. Lain ieu sia. Mun teh yang hotel. Ieu sia. Si situ teh mau kamari. Jeung anak si Kesi. Wah, nya keuceuk. Anak mana sih atuh keuceuk? Ih, Namanya budak urang gitu. Nya di mana teu nyangka pisan. Urang cek iha. Wah, Bener eta kadenge ku ceulis sorangan. Pan urang panggil jeung cek iha, atuh da ku urang teh. kumaha ngomongna Ci kumaha? Cenah tah jeung budak si Kesi, jeung budak si itu si Pucu. Meni alhamdulillah keuceuknya budak urang mah geuninnya di pasantrenkeun ieu. Atuh Jadi tarak itu. Jadi tarak Wah, itu di keuceuk dieu. alhamdulillahirabbil alamin. Hanya budak urang anak mana sa keuceuk. budak urang mah teu kitu keuceuk sok dibere duit atuh. Manya keuceuk meni mah nya teu mingka kitu tara meureun tadi dibere duit ka mani. Anak Keuceuk ieu. Udah diwara tuh keuceuk ku urang oge meni. Lain eta ari eta saharina sok dibere sabaraha budak teh? nya sawajarna we budak atuh. Nah, tuh bisa Cek mah ngomong ka urang. gosip kecil meureun meni mah nya budak urang kitu nih kamari teu ngomongna jeung si Siti, jeung si itu si Kerung. atuh kecil meureun kurang eta meureun kurang dibere duit meureun Nya juga masih haji meni. namanya kecil atuh maok ieu Eta mah gosip cek Atau urang meureun meureun da teu kurang duit atuh atuh urang ka ditu atuh cek iha. atau can dibere tuang meureun ku indungna Nah kecil atuh da urang ge teu miskin teuing meni. ganeng sia kecil tong ngayekeun gosip pajarkeun Asli. asli meureun kecil ari maneh di Ceihana berarti asli meureun mah nya Ceiha Manyaan nih udah urang mah teh kitu kecil. Mau ngarang cerita meureun Ceiha Urang mah
mata urang kuat teu beja ka dia guys. Berarti bener Henteu budak urang mah teu kitu, henteu kece. Manya CCTV bungkul manya meureun aya baladna we Iya, eta teh CCTV mah atuh budak bangor, cina teu nyaho wae. meureun kece Cai budak maneh bangor teu. Henteu budak urang mah sugan aya beja kumaha datara. Budak urang mah soleh bagus. ari ieu kumaha atuh ari apalna diceuiha langsung meureun nya bener Sorangan we ceu Imas kumaha atuh. Maneh sia teh? heuh kece entong aya fitnah ieu Yuh, maneh teu percaya. teu hayang urang mah ada da urang mah budak urang mah teu Betah kitu ge warah, ceu. nah kece da urang ge diwarah atuh heuh ni ciga nu kalaparan budak teh meni Kaparan naon Ci Haji atuh da osok dibere tuang ku urang ge dibere jajan. makan ieu Oh, mana warung saeutik. cenah. Cerita Ceu Imas lah meni tongso ieu nih bawa gosip nih eta Tadi teh. apal di Ceuiha meureun berarti nyaan kece aya apal di Ceuiha mah da Ceuiha mah Ieu ngarang Ci Haji cerita nyaho naon atuh meni sok tahu. heuh atuh da geus katempo meureunan aya jeung CCTV mah berarti asli da CCTV kabawakeun teu bener meureun kece atuh Teu budak urang mah teu kitu. Mana hal lain carek atuh entong jeung CCTV gitu buat diajakan ku CCTV Maneh bener nempo sok ku panon maneh budak maneh Tante. teu ulin. Henteu kece da budak urang mah teu ulin pas eta mah. etanya Bener. Ulin maneh sabos sare. Ulin jeung budak si kucu da teu di sisi Tuh kece nih amit-amitnya ciga nu kalaparan pisan budak Lewat mana Ci Haji meni meni teh untung nih di pasantrenkeun budak urang Heeh, amit-amit da ya budak Allah Ci Haji mah cingtong tuh eta soleha. nya atuh alhamdulillah kece tempo tanya. Gandeng Ceu Imas deui ah si budak mana tanyakeun. Teu da budak urang mah teu kitu ah. kamu kabawakeun ku CCTV kece ieu matak nantong cenah ulin jeung budak eta atuh Pangayekeun gosip ke Ceu ah. Maneh komo ka Ci Haji ke ku Ci Haji di beja-beja. kalaparan teh Anu anu bala bala ingat ingat tuh masalah kece budak urang nu reuneuh teh ya. Eta kabuktian teh henteu kan. Tapi kan urang cek ceuiha. tuh cece iha mah komo kece ieu bakal bener ieu Gandeng Ci Haji ah. nih budak teh kalaparan tara dibere tuang ieu bere jajan atuh kece sapoe teh 10.000 ieu meuni ame teu malingan kece bener ieu Oh bener. berarti bener ini da urang mah nya urang mah da ka maneh berpihakna ari bener mah Udah bener lah sok udah urang oge atuh Ci Haji dah henteu ngayang aja. ya udah mau ngarang cerita meureun Sok. meni itu tehnya bakal garing tuh Sok ka mana wae ngomong teh. Keur namun teu kabukti sia deuleukeun Ceu Imas jeung Ceu Haji tah. Ku aing mah. walau meni lebarnya nih anu ngopi si bencana olo-olo deui semua ngakan kieu pada ngeunah nu kieu teh atuh punya sarkom eueuh eta mah penampungan teh biasa mah sarkom itu juga kasarnya kasih bakal naikkan mau kasih kalau kieu ada yang menyawa harus ditolak Kan pasang 10 atuh ini loba-loba teuing Ini rumah bisaan loba pisan ieu mah. naon jauh dua euy anu kieu mah bae sabaraha oge sakatangkapna henteu Nya we maneh. tong ngolongkeun cek abi oge atuh Umi musik di mana ini tarik bis. tapi nangeun cek abi mah juga anu hajat we tarik pisan kitu mah Eta jengkes ya. siang geus aneh itu saha menang hiji ya abis geus meunang sia Nyatu rom lasutkeun anu. calon arurang sarua heueuh nah dan teu janjiannya nah sarua hug maneh baju teh atuh warna koneng sarua Boga baju warna kuning. Engke isi warna hideung Dua. bajuna. itu atuh Nya heueuh. Henteu kata. menang dua oh beneran naon atuh nih naon gitu naon gitu geuleuh mah henteu we geuleuh pisan Bisa tuh nih. Nu emang bisa.
Henteu we. Kayak tadi dia. Rom. Naon? Rom itu cenah cek mama Rom ka dia. Nih ngabohongnya, eta mah yang ulinya jeung arurang, nih da embungnya jeung si kenur wae. Ente we bener nih, manya abi nggak bohong. Nih dek naon atuh paling oge nita mah abi mah nih. Rom, Rom itu ada mama Rom. Nya hayangan ka dieu da apa? Itu cek ya beta teh tak kadi tuh cenah ada mawa jingjingan teh geus di pasar meureun Wah. loba pisan Wah. siang mau belanjaan. Wah, bener. Heeh, geus di pasar meureun cenah. Mana si Rom cenah ka dieu ieu ajaran baju Wah, cenah. abi beli baju atuh Ayo, nih. gerak. Abi mau mam mau amang jeung normal. Ini bae atuh nih hayu ninggali nih. Ieu tunda heulanya di dieu nya. Ieu tunda heula di dieu ieu. Naon keur eta encra? Hayu geras ya Rom. Heeh mau jingjingan loba pisan. Wah, seneng ngabohong. Kemana sih kenur tendelilat cenah sul teh? Ayo gerak. Abis ningali ah. Yuk, Mak. Mari mah eta mana asup abi teh? Mana mak? Asup abi teh mah henteu. Mana nu da eueuh. Aw! Ini nyeri atuh nih. Naon sia panjang leungeun. Ana ari mah dah. Lain panjang leungeun eta sia naon maneh secorokot. Sesokan naon ari emak. Sia dia ajar leutik-leutik sia geus puak paok sia panjang leungeun teuing. Nah ari emak nih teh nyambung ngomong teh mama ani. Teh teu nyambung pikir kumaneh. Naon wah? Sia teh. Mun abi mah henteu nya. Cing becenot kalau tanya sia aing kejar kasih ieu. Oh, sok atuh. Naon maneh sia kecorokot di warung Ceiha. Mau Wak? Gak neng sia atuh sok atuh. Emak dah ngeuna umina gurih. Ngeunah nama dogma sia teh. Aku si Siti wah. Si Siti dah abi mah ngadogon mah. Lajeng manehnya. Ku si Sitinya di papatahannya. Nah habat daraek sia teh geus nyaho budak sejenap jebak mah kieu teh patut kelakuanna. Gurihnya minanya. Mohon gurih ning rom. Nang madog mah nang setan teu gurih. Sia teh ku aing di pasihan artos unggal dinten maneh teh bakal sakola dibere, teh ulin dibere. Asik keneh madog. Wah, iraha eta teh mauna Wak. Tanyakeun ka si Siti kabaturan maneh. Nih lain wae lain bataran abi. Mana mau? Teh naon maksud eta teh naon maksud ha? Nah, atuh emak Sekarang nih ngira dah. we kolot, sia teh Cei Mas ka dieu datang. Kumaha mun dibeja-beja ka batur? Teh mun Atuh jemput emak nih, kebetulan ada apa? enggak, geus apaleun kabeh ku Cei Mas dibeja-beja, apal sorang mun jelema kumaha. Cuy Mas mah. Tuh mata kata sok piomongan. Ulin mun hajian ka imah. Wan ge dibere wae sia teh. Yang kau omong cenah teh jeung marane maokna. Tah geus ningrum tah geus kiin cenah. Amin. Tadi kita si Siti. Jajanan susah eta jajanan Si susah. Siti ari emak. Abi teh kan mau si Siti teh sorangan. Tah di posisian di ditu emak. Ngeluan maneh dahar teh ngeluan. Ada dosa nama si Siti. Sarua teh ge sarua dosa. Sia teh mana oge sarua kabawaan. Ari gurih nih nari emak. Mohon agurnya di bumbuan sia teh. Gak bedanya. Jajanan ku sok main nutan saha eta dan si Siti. Teh geus nyaho aing mah ngadidik maneh ka teu leutik ieu. Dibere jajan teh naon ameh maneh teh kelaparan, ameh teh kekurangan jajan nah teuing nya. Aing mah capek ulah teh ieu ngagedekeun maneh teh nah jadi ieu geus gede teh. Heuh sakali-sakali kita bakal terusan sok. Geus aja sakali bakal terus maneh kitu. Mama janji. Janji-janji sia teh teu heula janji maneh. Janji emak mual. Coba heula janji-janji siap lamungan wae. Geus maneh mah ulin tong ulin ah, geus imah we. Nih, bae we abi ada jeung si Tati teh gelut nanti imah. We wani mas sia maneh ku urang jeung deui dae. Mah mun abi nyerenteng ka mah. Mau pingarenteng ka maneh sok. Atuh mah nih Sok janji. ngelawan wae maneh mah ieu. Hiram. Sia teh meunah kunaon maneh teh da ajaran ku aing teh kudu bager. Janji mual. Kan janji naon ieu kan nu beuteung indung sia teh. Udah gede.
Mun kita ngulin wae ah, ngulin si Siti. Oh, matakan amongna jeung Abi. Saruana jeung maneh pi omongan. Unggal si kerum balik pasti aya bisa capekeun teh datang ka imah ieu budak maneh cenah pi omongan. Nah, Abi Jeung maneh ngulin taruh da saruana. Teu we. Jangan ambil we rumnya. Heuh jeung maneh ge saruana deui. Pan kamari maling teh jeung maneh lain. Tunggu si Siti. Mun si ning rumah ulin jeung ulin maneh jeung maling deui. Yuk atuh, yuk. Mun cicing mana mah di imah. Mun si ning rumah moal amang. Yuk, jual me amangna jeung maling deui. Lah ka mana deh Neng Ram? Asa pesiana hanya. Teu moal amang si ning rumah moal amang jeung maling dewe teu ceihah jeung. Ajak si Sitina. Cuk, buru-buru maling nih tuh teu ceihah tuh. Tuh masih kalaban dagangan anak. Nah, atuh maneh teh jeung maling riweuh. Bakal dibeja-beja gerak ku cek imah semuanya sambil beja-beja. Buru-buru balik ayo. Atuh, sieun di jantung. Moal.